Kamera siap. Rolling. Action. Boy, si Atun assalamualaikum lah. Ih, siap ya tuh gak? Iya, emang mula isin aing. Dasar jelema dusun sega. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Bujeng Angga. Aduh ngaya, Bi. Jauh baboy geus keluar. Oh, atuh. Nuhun, Bi. Sawang suna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ngedeng baik. Gering sih ya? Itu om. Cugan gering. Lebih suntik baik mah gering mah. Duh. Duh. Wah, ini sih nggak ngadeng-ngadengin cina anu gering. Duh. Duh, kunaon sih hamum baik. Duh, kunaon sih duh. Duh. Udah kunaon ieu udah. Duh. Muy om. Suwe. Waing pajar kesurupan sih ya. Dek disuntik baik waing mah. Lempang aja. Om. Nah, nyuntiknya. Itu om. Waing pajar dek nyuntik aing mah geus haget. Om. Naon deui bae sih? Jelo adung tuh om. Tuh, adung mah dihandap, diranggon keur ngadaweng. Nuhun ya om. Nuhun om. Oh. Tuh adung gue itu. Karunya aing nyeleuna ngalamun bae. Ayo orang sampel kembali. Dong, heuy. Nih, gimana sih ya? Boy. Udah. Aing mati masia jeung Angga. Oh. Boy, ayo Bos Harun tuh. Ih, tuh dong, aya Bos Harun. Coba kadang orang tanya, naon maksudnya nyana nembakeun sia. Oh. Coba tanya ku sia, Boy. Oh, kadang aing nanya. CS. Waduh. Sarantai wae. Bos, pinjam motor tuh saya kedeng mah. Hah? Pinjam motor? Nyoba ya, motor mantas besian full ku yang bensina. Pakai jangan selalu. Selalu dijual be. Tah. Ih, naon bae bos didinya mah. Sing hade ka. Dia mau motor yo, lawan manggil awewe. Hayangna standing bae. Siap. Siapa kunaon dong?
Cicing bae ngalamun bae cek kunaon. Teu naon, Bos. Uguhannya nak keur galau bae, Bos. Wih, galau kunaon? Eta bos, nu keur ditembakeun ku didinya teh ka Mumuy. Oh eta, nu mantak nyen sia galau. Ih, dong. Sia mah. Tega dirinya mah, Bos, ka urang. Aduh, dong. Aing mah sengaja nembakeun sia ka Mumuy ge. Oh gitu amat bos, jeung kawan sahakan sainum ge. Heulan boy. Aing mah nembakeun Adung ge sengaja supaya Adung aya jalan. Pan harita keur Adung ulin teh lain aya saingan lain. Oh. Panyaho sorangan dong. Sia mah teu bisa ngobrol jeung awewe. Makana sengaja kuing ditembakeun. Lamun kuing teu ditembakeun, moal bakalan baralik teh budak bakucul. Terus Pan geus kabukti kan semenjak kuing sia ditembakeun ka Mumuy budak bakucul geus tara ulin kan ka Imam Mumuy. sih. Eta maksudna aing nembakeun sia ge dung. Tapi kamari peuting anu ulin deui Run. Saha? Teu nyaho. Tapi make bajuna serba putih kabeh Run. Pocong bener eta mah nu ulina. Ih, masa pocong? Aya bae jadinya mah Bos. Makana kieu dong, aing mere nyaho. Lamun ulin ka imah awewe, ulah sok sosoranganan. Ajak babaturan, pan lamun misalkan aya masalah, babaturan kene, kan? Minta tolongna. Beda zaman ayeuna jeung zaman keur ieu. Zaman ayeuna mah ulin ka imah awewe sosoranganan bae. Zaman aing mah keur ieu, ulin bareng-bareng jeung babaturan. Jadi setiap aya masalah, ngeunaheun, bisa curhat jeung babaturan. Jadi misalkan aya masalah teu dipendem ku sorangan dong. Paham teu? Sih. Bos, saya nama saya ulah galau-galau. Pokoknya mah urang gabogan bae tah. Alakeun ulin ka Imam Mumuy anu teu make baju putih kabeh. Bener boy? Cocok. Tuju aing. Tenang, kayak ngontek batur aing okem. Sorry Bos, orang salah sangka ka didinya. Dong, tenan naon. Makana ulah sok berpikir negatif heula ka aing. Moal satega eta aing ka babaturan kitu sia. Terus saya nama geus ulah galau deui. Aduh, anak kudu kabaran keluarga anak heula ya di Arab. Mana ngajual sawah sapetak dua petak mah. Jangan mawakeun Mumuy. Mudah-mudahan be kemah Mumuy daekeun ka anak. Pokokna mah anak dak maju terus, pantang mundur. Bapana geus tujuan ieu ka anak. Pokokna mah gas terus. Waduh, anak kapanggina jeung nyana deui. Bisa-bisa geuning nangtung ieu mah. Kudu nyuput ieu mah ieu. Nah, anak nyumput di belah di ruyuk. Aman lah anak di mah mau kapanggih. Uy, ada lagi, uy. Kenaon, Sel? Jile ge, tatangkalan tuh, oyak-oyagan kitu. Ay, ulah bayawak di Sel. Hah? Bayawak? Aduh, anak disebut bayawak. Wan lain bayawak, buaya. Bayawak. Kamari ge nu tetangga aing, kotokna beak sakandang dihakan bayawak. Ulah. Ieu bayawak keur ngangkan kotok, Sel. Kalah Sel, urang nampang ngebogolan. Sapa ge kenangan ah. Nah, iya mantep ya gede. Ngodar sia bayawak apang ge aing mah. Ulah gandeng, teu beusing kabur bayawakna. Oke. Capek kieu amun teu buka salaki mas serba sorangan daang sorangan
mun tenangan duit serangan main bisa muat deh ayo tebarahakan. Mudah-mudahan be sing cepet-cepet menang deui. Kayak manu Indo. Halu. Waduh, beneran ya orang kerenyangan pasangan. Ngetes awak minta nomor HP. Ayang S atuh. Siap. Waduh, jangan bocah nih nyebut AA. Suwe. Ada apa ya? Oh, neng kunaon? Kapelag Kapelag. Tahan lalaunan. Lalaunan atuh neng ngagayemna. Ya anu ya. Ya. Aduh, bisa bener tuh tukang warung. Ngamberesan benan aing. Untuk aing geus ganti penampilan geus make celana nyepret. Bedanya nu mah. Am. Pak RT. Jangan kena kopi. Teh. Gua udah lambat. Anu ya. Waduh, disebut AA. Sami-sami neng. Jadi sabaraha Naon bae neng? Mie 2 mangkok, endog 2, ketan 3, terus gorengan 5, roti 5, jeung es sabaraha jadina. 35.000 neng. Oh nya. Tilu. Ai kurang 1.000 kumaha ieu? Terus neng, udah panik. Anu mayarkeun. Bener teh ya. Bener atuh neng. Ya, kurang nasi bapak itunya. Ih, kan yang disebut bapak sih. Salah neng. No ya, Sami-sami neng. bapak nunya terus bayarkeun. Abdi rek berangkat deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sia doang. Ke aing disebut bapak. Ka tukang warung disebut AA. Yelah teh, ngajajanan 1.000 doang ge yang disebut AA. Suwe sang ledek RT. Yang diacak-acak di warung. Orang cedah, burak! Boga hulu puyang, teu boga hulu serem. Pusing aing lah. Kudu muter otak ya aing. Kumaha carana ya supaya mumuy bogoheun ya kawan conat. Eta sih jadi lalaki teh kabegug. Aing mah pusing karah. Teu bisa nyen awewe nyen simpati ka nyana. Hese banget kesed mah. Kahayang aing kaluarkeun ka atuh teh beungeut nu amis-amisna supaya mumuy rada tertarik ka nyana. Ieu mah malah dijieun ngambek mumuy. Pusing aing jadina. Udah kemana, Moy? Dek ulin, bah. Oh, udah ulin. Kadi heula, Moy, sakedeung. Kunaon, bah? Kadi heula sakedeung. Diuk deket Abah ya, Abah dek ngomong. Dek ngomong naon, bah? Ngomong-ngomong, Mumuy geus boga bebena encan. Encan, bah. Nah, kabeneran lamun Mumuy can boga bebene mah. Emang kunaon, bah? Kieu, Moy. Abah kan keur ieu pernah nazar. Keur waktu Abah borok. Sahabai anu bisa ngubaran kana borok Abah eta mun lalaki bakal dijodohkeun ka Mumuy. Nah, kabeneran nu ngubaran eta wanconat. Terus? Nah, ayeuna Abah hendak ngajodohkeun Mumuy ka wanconat. Hah? Berarti anu keur penting diomongkeun wanconat bener? Nah, bener. Ayeuna Abah hendak nanya ka Mumuy. Kira-kira daek teu dijodohkeun
kawan conat ku abah. Atuh ayeuna mah jalani beh heula lalaunan. Cege cinta mah datang dengan sendirinya iya moy. Embung bah. Ih, pan sakitu amat moy. Sia lamun teu nurut ka kolot teu nurut ka saha atuh. Emang sia daek jadi anak durhaka teu nurut ka kolot. Pokona mah aing mah teu kaci. Sia kudu daek we dijodohkeun kawan conat. Lamun embung, mabur sia ka ditu ulah cicing di imah. Abah jahat. Abah tega. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Action. Ih, masa pocong? Ayah bah. Ayah. Action. Ih. Udah. Action. Geus aya nama kieu bae. Urang gabugan betan uling ke mamumuy anu ceuk sia make seragam serba putih. Ha doi. Cocok. Doi. Karena ulah sok suujon bae. Lamun lalaki eta nek dijodohkeun. Tah, terus Dijodohkeun yang saha? Jodohkeun ka. saha bae anu bisa bubaran. Saha bae anu boga bor. Action. Bisa-bisa gering nak tuh kurang kamanya jadi kayaknya. Action. Heueuh bayawak. Kamari ge nu tetangga aing beak sakotok. Action. Ulah-ulah. Ieu kotokna karakan bayawak sal. Ieu kotokna karakan bayawak sal. Action. Keheula sal urang nan panggebugalan. Heuah sapake. Action. Ih, sorry. Action. Keheula sal urang nan panggebugalan. Action. Excel. Action. Keheula sal urang nan panggebugalan. Heuh sapake teh dengan pangebug. Aya sering. Action. Mudah-mudahan be sing cepet-cepet teuy nu meunang. Ih. Nu meunang. Action. Waduh, bisa bener tuh tukang warung empenan aing. Di modusan. Action. Waduh, bisa bener tuh tukang warung empenan modusan. Ngamodusan. Action. Untuk aing geus make Geus ganti penampilan. Action. untuk Action. untuk aing geus Untuk. Action. untuk aing geus ganti penampilan, geus make celana jempret. Aing geus pengen. Aduh. Pak RT. Ini kan aing kopi, gue lompat.